Duh, mah bisa Den, Den gareng. Anak kaki mah soleh, soleha anak kaki mah. Coba nurut, daekan, teu mimiti ngepel mah wadah nyeuseul sasamput teh kalau bisa. Pokoknya mah mengaji mah tong haring bakanya ka budak mengaji. Ku haring pokoknya bakal disugemakeun. Insyaallah haring bakanya bakal deudeu. Duakeun ku mengaji haring sing jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Otak sok bikeun si Neng ka haring. Ih, demi Allah Mang Haji mah moal dibikeun, kecuali lamun haring bisa teu baca Quran. Kok haring mah bisa geus tamat 2 kali Mang Haji. Aslina Mang Haji mah kieu ye, lamun haring tamat Al-Quran, terus haring ngalaksanakeun salat, terus haring daek puasa, sok dibikeun budak Mang Haji. Jadilah pokoknya mah haring datang ka itu bakal datang. Haring geus bisa salat, geus bisa ngaji non, geus hatam. Sok atuh jadi. Siap. Terima kasih Mang Haji. Sok Haji doakeun nya.